Hiji ketika Kangjeng Nabi di Mekah ke Madinah, begitu datang ke Madinah, orang-orang Yahudi puasa. Yahudi di Madinah puasa. Cak Kangjeng Nabi akhirnya eta Yahudi paruasa puasa naon? Bebeja cek Yahudi. Kami manu mantap puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa. Panjang Taurat. Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah tina kejaran Firaun. Nah iyalah pada tanggal 10 Muharram sekaligus dikusrukeunana sekaligus dimodaranana Firaun, dikeremna Firaun. Pas bertepatan 10 Muharram Kangjeng Nabi Musa salamet, Firaun ngubrus terkerem di Laut Merah. Nah itu tanggal 10 Muharram. Atuh cak Kangjeng Nabi, ana aula minhu wa minkum. Kaula leuwih utama tibatan, minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kangjeng Nabi Musa. Kaula mah tuh leuwih utama tibatan maraneh Yahudi. Nu mantep Kangjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa. Can diinstruksikan puasa Ramadan terus puasa bulan Asyura terus baik Kangjeng Nabi 10 Asyura hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi puasa teh terus baik pas di akhir hayat di akhir tahun-tahun Kangjeng rek maot Kangjeng Rasul inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal asyr. Lamun kaula hirup datang ka tahun hareup niscaya kaula endeuk puasa tanggal 9 jeung tanggal 10. Kula endeuk puasa tah lantaran cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda. Yahudi mah puasana ngan sapoe doang. Geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal dalap jeung tanggal 9 Tasua disebutna. Ngan Kangjeng Nabi kaburu pupus. Jadi teu kungsi Kangjeng Nabi puasa tanggal 8 9 ngan tanggal 10 hungkul. Ngan aya bahasa Kangjeng setelah eta cek Kangjeng Nabi sumu al-ashr wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe. Bedakeunlah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi mah puasa nangan sapoe, urang mah 2 atawa 3 poe. Nah kuari puasa ya kuari. Tuh. Uduk geus beak uduk. Geus aya nu mesen sate deui. Terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing. Ternyata teu dielingan we poho. Tah sabzab tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9, isuk tanggal 10, tanggal 11. Jadi 3 poe puasana. Poe Minggu, poe Senin, poe Salasa. Tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang ku hari niat. Ku hari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram. Tah gitu. Tapi jeneng geus jadi ya harus etik mah naon leupeut segede kieu. Teu kaci teh. Ngan aing dek ngelehan beuteung cara ahli tasawuf teh naon ahli tasawuf mah puasa lain tapi dahar henteu naon sababna diuji kebutuhan ja butuh ja teu butuh dahar jeung nginum ja salat ge masih nangtung keneh naon tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker. Kos itu ai sampai keur diharamkeun ai boh barang dahar sakumaha orai koros. Ayeuna tasawuf teu penuh kos kitu. Mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar urang tasawuf kos. Henteu tunduh ja ieu mah ulah sare.
jadi mah tundu sanajan keur ngaji molor tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf Tetek kali tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare mantap loloban ali tasawuf mah di masjid tolol dapat tasawuf mah insyaallah ya bersih ayeuna jana orang dahar can nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula puasa dina poe itasi dina tanggal 9 Muharram geus kulantaran poe ieu mah meureunanan aduh teu nyaho ajeun isuk bae tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe Salasa duh cenah kieu teu kuat jeung kula mah di pabrik ieu mah aya 3 poe mah 2 poe bae 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae atuh poe isuk bae sapoe ge cenah teu kuat kumaha sia bae atuh tah mah aing ngabejaan doang Masya Allah hirup teh aya perbandingan jeung hewan ya orang yang sok puasa bae orang yang taneuh mulut sabulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sabulan Ramadan puasa eta orang yang taneuh mendeknya nama asal di bulan mulut bae nyana mendem puasa sabulan bulan puasa naon gara-garana orang yang taneuh ke akhir bae hiber teng kadeuleuh ku urang wah itu naon itu nu hiber naon itu diudag kuno sok puasa kuno sok tapa lu bae ka kuburan aya di dulu kadinya disorot aya ngeringkel nah iya asana ya ada kecak dukun bae lamun anu hiber rupa ora eta rupa batu teh tewak bae ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai harismana tibatan nu ngudag ayo orai mah puasa nu ngudag teu atuh hebatan nyanan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah wih atuh dicekel masalah aduh nu ngudagna aduh eta mah keur ngalamun itu naon hiber puasa teu naon teu penjana mah atuh diudag ku nyana brus orai eleh sinar ku orai sebab sinar puasana muncar eleh teu kuat teu bae geus mantak getah eta orai tanu mah cicing bae nyana mah sebab geus aya maunatan cara maunah asal kasempar kaganggu dicatek ku nyana digegel langsung bae peurahna luar biasa sebab puasa bae tapi orai koros mah orai koros beutungna dayut orai koros mah aya kicak-kicak dia caplok ku nyana aya anak bangkong dicaplok malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae aya parai dicaplok endet dicaplok buah bus ge dicaplok keneh bae geus teu maya naon bae geus pokona mah kadal ge kadal terus bae anak kadal terus bae cacing terus bae beutungna ge dayut mun sebeu teuing nya mah ngaringkel eta orai koros eta ngaringkel di sisi sawah beutungna ge huluna teu gadeuleun aing mana huluna nya mah teu gadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajangan kakolot baheula dan nilep di mana huluna ya di kieu-kieu ge kurang di kieu-kieu teu cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah kayak kebal-kebal lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu pok bae tah nya meureun asa diganggu ngegel ka urang blek bae urang cicing bae tah dikencengkeun ku nya cicing bae leeh sorangan untuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan untuan
huntuan jelema tilok puasa mah. Nah ieu kukula deuk diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia, jang ka akhirat. Ieu tanggal 9 ieu daswa isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 sumu. Ya al-asyir cek Kangjeng Nabi goblahu yauman wa ba'dahu yauman. Tanggal 10 bulan Asyura mah sejarah. Tanggal 10 Muharram disebut Asyura Pahara. Hiji ngadamel na Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram. 2 setelah dijieun diantep diasupkeun ka sorga tanggal 10. Ilu diturunkeun ka dunia ge tanggal 10. Ieu Kangjeng Nabi Adam. Iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram. Masyaallah. Hiji. Kadua Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun. Kangjeng Nabi Musa na salamet, Raja Firaunna terkerem tanggal 10 Muharram. Tilu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana sada disalametkeun ana tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum, panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram. Sangat bersejarah. Gitulah sunatullah. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit. Ieu tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram, ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram. Nu mantap para salafus sholihin, para wali-wali Allah kepenting ya. Pada tanggal 10 Muharramnya nama tafakkur pul, merenung sejarah, merenung loba kejadian-kejadian, merenung direnungkeun ka dirina. Termasuk Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh lantaran urang lapar coba aya naon coba kumpul-kumpulkeun aya naon bea setik aya kacang kedele setik aya gandum setik kacang tanah setik aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh asakeun diasakeun begitu deuk diuyahan uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun disebut bubur Asyura bubur tiis. Nek baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok diuyahan cek ulah mah kuari mah uyahan bae tetep uyahan bae tetep ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan masyaallah jadi terkenang kan begitu anak ngadahar pantiis asuronya jadi jaho kuari mah lantaran tilok ngabubur-bubur acan boro-boro anakna kolotna ge pan kuari teu tasua pan kuari geus teu nyahoeun tah ieu tanggal 10 isuk puasa sorena ngabubur tiis ngan teu instruksi teh mah sakadar sejarah doang geus mendek nyieun bubur dua rupa kuari mah hiji bubur tiis ulah loba-loba teh mah sejarah doang. Nomor kedua mah bubur kacang hijau bae make roti. Disusuan beza etik. Ngeun eta mah. Geus anakna nanya, "Mah aya dua mah." Ieu mah sejarah. Ieu mah jang siat. Gitu jadi dua aja. Para eta kolot baheula ngadidik ka urang, masyaallah terkenang kuari lalepasan. Di bidah sih. Pas gitu teh ya, tapi bid'ahna termasuk bid'ah hasanah. Naon ngadidik ka anak nyaho pan urang. Oh nya tuh.
Kitu keneh termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam. Kangjeng Nabi Yunus taye dinaon gitu ngaranna Kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk na eta tanggal 10 Muharram. Jadi lain letik-letik poe, lain letik-letik sejarah nu mantak kukula dicaritakeun kitu Kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa. Urang sebagai penganut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan Kangjeng puasa tanggal 10 Muharram ndek nuturkeun ucapan Kangjeng in istu ila qabilin la asumanna attasi tanggal 9 ndek ieu mah nurut ka ucapan Kangjeng cak Kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman memehna sapoe entasna sapoe dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi ulah diakuran Yahudi mah gitu datang ka kuari ulah akur jeung Yahudi ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi mantak ulama ngaharamkeun make dasi teh haram make dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu meunang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong mah sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teh nyaho make dasi teh haram elatna lawan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiyun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari make dasi eta teh min jumlati Yahudi teh kos kitu Yahudi ulah kitu je pakaian mantak Yahudi mah tilok make samping mantak kula mah make samping bae kama mana ge cuman coba Yahudi mah tilok aya nu make samping paling rek HS doang teu make samping makanya ke celana panjang gawe itu sarua jeung Yahudi tak aya nu ngaharamkeun ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh balik deui ka fikih mah teu haram selama tujuanana nutupan aurat geus atuh masih aya nu kiai make celana atuh teu salah eta teh kiai fuqaha ngaranna lamun anu nasab bambungan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat pantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make kudu akur nya mikih nya tasawuf sebab man tafaqaha walam yatasawwab wa man tasawwafa walam yatafaqah jadi ai dalilna mah hiji bae ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pake dalil fikih jang fikih pake dalil tasawuf garetek aing mah kos kitu engkeuna teu puguh kacau tuh kitu nya tah jadi kula masa kadar ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati kana ucapan Kangjeng keun bae aing geus kadahar uduk 2 piring hadeuna ge teh 2 piring jeung kitu jadi ka ditu teu beuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur beres tahu Masyaallah hiji terakhir dina pembahasan hadonah teh mengenai hewan urusan budak geus beres dibahas ku urang urusan nu edan geus beres dibahas
urusan rokik jeung amat di negara urang tapi pembahasan geus beres kuari mah dek nyaritakeun pengurusan hewan urang boga munding boga sapi boga domba boga persi boga bebek boga soang boga hayam boga manuk purukutut. Nah termasuk boga lauk eta ngaranna hewan sedangkan urang teh disupri ku sara hakikatna Gusti Allah majazina Kangjeng Nabi urang teh kudu sianah liruh kudu ngaraksa kana ruh hormati ruh sing hade lantaran ruh ieu adalah titipan Gusti Allah nu ditempelkeun tadi ka manusia kuari ka hewan nah ieu teh ieu mal aya bis jelema nu bisa nyieun hewan komo nyieun rumah boro-boro nyieun nanyakeun ge moal aya nu bisa ngajawab yasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi naranya sahabat naranya manusia ka anjeun Muhammad tentang ruh jawab qulir ruh min amri rabbi urusan roh mah urusan Gusti tama urusan pangeran moal aya nu bisa ngan Kangjeng Nabi secara khususiyah nyaritakeun urusan diri urang aya zahir aya batin di batin urang teh aya kolbu di jero kolbu aya sir di jerona aya ruh nah iyalah ku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya lelembutan urusanana urusan roh tamanu kos kitu mah urusan nanyakeun roh mah moal dijawab tapi lemun urusan masalah kitu ngurusan roh nama ta ieu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun sebab naon sebab tina bahasa Kangjeng paeh eta khurujur ruh anil jasad karualna roh tina jasad berarti aya roh khusus anu nempel di awak urang ketika urang maot kaluar tah roh eta teh moal bisa dipertanyakeun tapi jelema-jelema tertentu mah geuning bisa neuleuh ka roh Kangjeng Nabi bisa neuleuh roh Kangjeng Nabi wali-wali aya anu dibere maziah ku Gusti Allah bisa neuleuh ruh ya Allah kuring mangadenge eta bae ge mani muringgak bulu ningali Mama Sobari ngadenge dongeng Mama Sobari keur jamiahan kieu terus digali kaluhur aduh ruh Mama Ilyas naik maot berarti roh kadeuleu Mama Sobari nama di dieu di Cilimus Mama Ilyas nama di Banjar coba eta roh bisa kadeuleu Masya Allah entah Kangjeng Nabi bisa ningali di jero kuburan keur disiksa kitu keneh sebagian wali-wali Allah ta eta teh ajaran-ajaran kitu teh kuari dileungitkeun melalui partai PKS melalui Wahabi sabodonya nanyana urang-urang deuleukeun ke ujung-ujungna anu kuat ngawahabikeun desakanana ti mana ieu ternyata ti Yahudi Indonesia begitu kental dengan karomah Indonesia begitu kental dengan maunah Indonesia begitu kental dengan mistik walaupun mistik eta teh timbul ti karomah timbul ti maunah atawa ti dukun mistik mah leuwih umum deui ieu hese untuk diruntuhkeun cek urang Yahudi bidah-bidahkeun ulaya muludan ulaya marhaba ulaya wirid-wiridan dibidahkeun nah lantaran hese bae melalui Muhammadiyah melalui Persis melalui Wahabi melalui PKS kuari dibuat sedemikian rupa di pemerintahan tah tapos kitu nyana zahirna mah nurutan Kangjeng Nabi berjenggot kula mah inget ka dongeng eta berjendot tak bertumis kambing bertumis tak berjendot hurang udang nah nya jadi masalah gitu karomah mantak di Indonesia mah tetep bae pamimpin teh kudu anu berbau mistik Bung Karno baheula Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleu babaturanana Sabang sampai Merauke kiai-kiai deuleu kelas duniana di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wain wiridan ibadahna etalah Bung Karno mantak carita Digul carita Jakarta carita dakwah Bung Karno mah muringgak bulu urang
ketika Bung Karno rek dakwah ka Rangkas Bitung emang naik mobil henteu, naik kereta api. Bung Karno ti Jakarta naik kereta api kebenaran kapanggih jeung sababaraha santri nu deuk masantren ka Rangkas Bitung. Cak santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api. Pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh, ini mau kemana? Saya mau ke Rangkas. Mau ke rumah siapa? Mau ke rumah Kiai Anu. Oh, mau ke rumah. Padahal Bung Karno gede ka imah eta horeng di Kiai eta poe eta teh deuk acara gede. Jadi akur tak tujuanna. Berapa orang? Cek Bung Karno. Saya ada 15 orang mah. Udah nanti saya Bapak yang bayarin ya. Ih, jangan. Enggak, udah biarin tah. Dibayaran punya 15 orang di kereta api. Itu nanya si itu teh nanya, Bapak emang dari mana? Saya dari Jakarta. Nama siapa? Nanti juga kenal lah, nggak usah tahu. Tawadun teh coba. Lamun kuari, Bapak ini siapa? Nggak kenal loh. Lihat nih apa nih? Nih. Nih. Waduh sembarangan loh. Bung Karno, Masya Allah. Murigak bulu kalau malam menulis sejarah Bung Karno. Turunnya di Rangkas babarengan yang santri. Pura-pura mau ke rumah Kiai Anu, rumahnya di mana? Yuk, cak santri bareng sama saya. Ayo, kamu duluan, saya belakangan aja. Sebab saya nggak tahu rumahnya. Terus baru datang ke rumah Kiai itu rame. Cak santri pun rame amat. Nanya emang aya acara nungguan Bung Karno? Tak Bung Karno nak, horeng eta. Aduh, cak santri teh aing kita tadi bareng jeung Bung Karno horeng anak. Tawadu, ya makula cerita tawadu, Masya Allah, pohara amat. Tinggal santri be, aing tadi bae atuh ceknya teh. Aduh, ngobrol dia Bung Karno ku tawaduna. Terus ceramahnya na pidato na pinuh ku hikmah Al-Qur'an jeung hadis terus bae. Maka cek kiai eta wal kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah kuari ge moal helanan sejarah puara ye. Rangkas Bitung, Pandeglang, Tangerang nya ceramah. Jadi Bitung. Ceramah nanu di Bitung mah inget beku anfusakum wa ahlikum naro. Andak abah kula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar. Jagalah anfusakum dirimu baik-baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian. Kalau kita cerita diri kita di sini, kalau kita cerita ahli ada ahlun fiddin Bung Karno. Ahli berarti seagama cak Bung Karno teh. Saudara kita itu adalah satu agama, berarti bukan Indonesia saja. Bukan di Indonesia, yang di Singapura ahli kita, yang di Malaysia ahli kita, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, sedunia. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli. Tah cerita Bung Karno kadenya sia. Nah iya tah keur di Rangkas Bitung santri tinggal kurucut cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek di alam terkeun henteu cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta aya kuari gubernur naik kareta. Ulah memeringkak bulu nuantak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno. Masya Allah, neye ku anfusakum wa ahlikum naro. Dirangkas ayat ceramah cerita kenegaraan namun dirangkas bang. Sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan, tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka Merah Putih harus naik apapun yang terjadi. Ceramah di Rangkas Bitung seperti itu. Tidak peduli negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian, tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun. Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Eta ceramah di Rangkas. Tuh bareng sih jeung Soekarno jeung aing. Bupati gejan bukunya hawan sejarah kos kitu. Buukuna ge geus teu meunang di kamana makan sejarah. Geus inting-intingan buku lagi sejarah Bung Karno eta teh kan kuari dikasetkeun aya
ceramah di Bitung aya kasetna, ceramah di Rangkas aya kasetna, ceramah di Pandeglang aya kasetna, kuari barisan da kuari nyaho asli nyaho lain ge. Pokona eta bae lah. Eta teh bukuna ge. Teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah. Nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI-an segala nu eta cerita PKI na lain dek PKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba masuk PKI emaknya mualnya Ki Hairun salah satu deh jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babarga jeung Bung Karno seserian Ki Ahmad iya sejarah tanggal 10 Muharram 10 Muharram iya hewan kumaha hewan ya Zaid boga munding cek urang Bandung munding ge cek urang Belaraja mah kebo serem kadang-kadang kebo Taeta Ki Zaid boga hewan munding boga hewan sapi boga hewan domba eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting ka hewan mah meuting si hade ke jang paranti kulem ulah kitu nya ai ka kebo kulem ai ka jelema segera hees tibalik jang paranti meuting eta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheunnya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureunnya nemah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan orang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing hade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silakan hendak bah tapi rumat kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng man wah soang gitu lain versi muang kumaha lamun nu boga imana keres pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan ja urang mah tah eta teh waktu teh eta pan waktu ieu hees kumaha keur waktu hees aya muang panetanya elep-elepan aya soang kemudian dek ngagebahkeun pan eta tunduh sok leungit ngagebahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu hees lamun teu hees peuting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung Persi naik ka imah pan ai Persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digebahkeun crot eta heran Persi boga kamonesan versi teh kos kitu jana mah eta versi mah mun kurang lalaunan dah moal tapi lamun digareuakeun coba buktikeun kuari bisa dibuktikeun versi deuleu tah asal digebahkeun crot ngising nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan. Tahelanan nu pertama wa alaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawabihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna kudu dikombongan teh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi kitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu nan ngaranna sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba
mendak rapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijual ka orang sugan berkeliaran berkeliaran mulai Bogor Cianjur Sukabumi Bandung Tasikmalaya Garut Ciamis nyararian tempat ke ngarit ke baragus di urang mah aing ngajual hayang aing urusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah nu bogana tolong teu coba tolong teu dilepaskeun masyaallah atuh batur teu gaop pepelakan batur tegao pepelakan nah etalah mendak digondrong masa 7 tak kula mah digondrong di kebon jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon gara-garana bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae pencit bae kakara ini kambing siapa kambing saya bawa mak lu udah dipotong sama gua beres gondrong eta kos gitu. Iya, tumun marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih? Ceknya kan itu mah harus dipagar. Udah gua pagar, kambing lu kesini. Ntar mah kalau lu marah, elunya gua potong lu. Babarengan orang gondrong mah karena. Nu miara geser wajeng di Cianjur, gitu bae tah. Masya Allah. Datang ka kuari, berkeliaran, gondrong, kebon jeruk, tuh Ciledug, bukan kembang Malaya. Nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah iya pasar kemis Cilongok henteu Cilongok teu tinggalin pasar kemis Kendal ka ditu terus teh budaya jahiliyah na masih kene ka baheula-baheulaan sepatan mah komo bapa moyangna teh mah ka ditu ya Allah ya Rabbi mentak imah teh imah bararsi di urang eueuh tatanggalan lain embung melaknya nage asal melak heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur dipelak embe ngobrol nu melakna ka jero bah kompetisinya paheula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa teh wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh walaihi ala pudawa bihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahan dibere nginum disebut dikombong kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah jangka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae